Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narencangan anu soleh-soleha sampurasun rampes. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah sae pangestu. Narencangan anu soleh sareng soleha, alhamdulillah sapertos biasa Miss Tati bade nyarengan rencangan sadayana dina pelajaran bahasa Sunda. Bahasa Sunda dinten ieu nyaeta ngeunaan pangalaman di usum ngiji jeung di usum halodo nya. Tapi sateacana urang aos basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Tapi sataacan ka materi, misati nembe emut, urang teh tos aya di semester 2 nya darencangan sadayana. Mugia di semester 2 ieu urang langkung sumanget, langkung giat oge diajarna, langkung giat oge nerapkeun bahasa Sunda di kahirupan sadidinten. Hayu urang teraskeun wae ka slide anu salajengna nyaeta ngeunaan pangalaman di usum ngiji nya. Yo, ieu diantawisna pangalaman di usum ngiji. Miss, usum ngiji teh naon, Miss? Usum ngiji kalau bahasa Indonesianya adalah musim hujan. Urang baca heula nya, ieu aya sababaraha kalimah ngeunaan usum ngiji. Usum hujan atawa usum ngiji nyaeta usum di mana hujan leuwih sering datangna. Barudak biasana sok atoh lamun usum ngiji geus datang. Mun hujanna leutik, barudak sok loba nu ngadon huhujanan. Aya nu lulumpatan, nyoo cai, atawa maen bal. Tapi mun hujanna gede, komo dibarengan ku guludug mah ulah sakali-kali nyobaan hujanannya, kusabab bakal nimbulkeun cilaka atawa kabentar ku guludug. Nah, siapa yang waktu kecil ya Miss Tati ya, waktu kecil suka hujan-hujanan. Nah, teman-teman siapa yang suka hujan-hujanan? Ada? Ayo, ngacung. Iya, ya pasti Miss Tati yakin teman-teman semuanya pernah punya pengalaman ketika musim hujan ya, atau bermain di bawah hujan. Tapi ingat, hujannya yang kecil ya, karena kalau hujannya besar, apalagi ada halilintarnya, wah itu berbahaya ya untuk bermain hujan-hujanan. Tapi walaupun hujannya kecil, kalau ayah bunda tidak mengizinkan, nah teman-teman tidak memaksa ya, teman-teman harus mengikuti apa yang ayah bunda katakan ya. Seperti itu ya teman-teman. Urang lajengkeun deui kana slide anu salajengna. Nyaeta pengalaman di usum halodo atau pengalamanku ketika musim kemarau. Nah, Miss Tati akan bacakan lagi. Usum halodo nyaeta usum di mana hujan teu aya datang jeung sabudeureun lingkungan urang jadi garing. Hawa di usum halodo karasa panas jeung bayeungyang. Biasana di usum halodo barudak raresep ngojay kulantaran bisa niiskeun awak. Salian ti eta nuang es krim atawa sirop bakal leuwih raos mun dituangna di usum halodo. Di usum halodo ge sok nimbulkeun sababaraha musibah, di antarana aya kahuruan di leuweung, taneuna jadi garing atawa kakurangan cai di sababaraha tempat. Kukituna urang diajar hemat kana cai, ngarah kaseimbangan alam bisa dijaga ku urang sararea. Nah, teman-teman, itu beberapa pengalaman ketika musim kemarau ya. Jadi, kalau di musim kemarau nih, banyaknya kalau anak-anak senangnya berenang. Ya enggak? Senang ya berenang ya? Nah, atau kalau enggak bermain layang-layang ya, kalau di musim kemarau. Seperti itu ya. Atau, apalagi ya kalau di musim kemarau? Makan es krim. Atau minum minuman yang dingin ya. Biasanya itu paling enak kalau kita lakukan di musim kemarau ya. Nah, tapi musim kemarau juga bisa menimbulkan beberapa musibah teman-teman. Di antaranya aya kahuruan di leuweung
ada kebakaran hutan ya, biasanya sering terjadi ketika musim kemarau. Atau tanahnya jadi garing, kekeringan ya. Juga ada kekurangan air di beberapa tempat. Jadi, yuk kita hemat air ya, agar keseimbangan alam kita bisa terjaga ya. Oke, selanjutnya Miss Tati akan menjelaskan tentang beberapa ciri-ciri musim hujan dalam bahasa Sunda ya. Anu kahiji nyaeta langitna katinggal cedem. Apa Miss cedem teh? Cedem itu mendung ya. Yang kedua, atanapi nu kadua, hawana karasa tiris. Tiris teh apa Miss? Dingin ya kalau di musim hujan atau di usum ngiji. Anu katilu, salian ti hujan aya oge guludug. Wah, Miss, guludug teh apa? Nih, teman-teman boleh lihat gambarnya ya. Ieu tah guludug teh. Ya, oke. Anu kaopat, angin di usum hujan langkung tarik karasana tibatan usum halodo. Jadi anginnya berhembus lebih kencang ya kalau di musim hujan. Ini juga beberapa ciri-ciri usum halodo. Nah, kalau ini adalah beberapa ciri-ciri di musim kemarau. Anu kahiji, hareudang atanapi bayeungyang. Kalau bahasa Indonesianya gerah ya. Nah, anu kadua, hawana panas pisan. Oh, kalau musim kemarau terasa panas ya. Anu katilu, taneuhna garing sareng hese cai. Upami halodo mah biasana taneuhna garing atau tanahnya kering dan kekurangan air ya. Yang keempat, anu kaopat, panon poena kacida moncorong pisan ya. Jadi mataharinya bersinar sangat terik sekali kalau di musim kemarau. Eta pangintennya materi urang sadayana dina dinten ieu. Insyaallah tepang di minggu salajengna mung sata acan ditutup aya sababaraha kosakata atanapi kecap dina bahasa Sunda anu kapendak dina materi ieu nya. Yuk urang titenan heula hiji-hiji. Anu kahiji aya usum ngiji. Cobi diturutan ku rencan sadayana. Usum ngiji. Pinter. Hartosna musim hujan. Usum halodo. Bagus. Hartosna musim kemarau. Hareudang. Apa? Hareudang. Bagus. Artinya gerah. Guludug. Coba ikuti lagi. Guludug. Hebat. Artinya petir. Cedem. Apa teman-teman? Cedem. Oke. Artinya mendung. Taneuh garing. Apa teman-teman? Taneuh garing. Artinya tanah kering. Panon poe. Coba ikuti sekali lagi. Panon poe. Artinya apa? Matahari. Bagus. Terakhir ada tiris. Apa teman-teman? Tiris. Oke, artinya dingin. Wah, hebat ya semuanya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi kanggo dinten ayeuna atos rengse. Yuk tutup sadayana ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Patepang deui dina materi anu salajengna. Hatur nuhun, hapunten kana sagala kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.